Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun wasta Natasha Nur Laila Firdaus di kelas 11 MIPA 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Langkung dipayun urang sanggakeun puji sinari syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu masihan urang sadayana kasehatan sareng kanikmatan. Teu hilap salawat sinareng salam mugia kalimpah curahkeun ka junjungan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap kepada keluargana, kepada sahabat-sahabatna jeung ka urang sadayana salaku umatna. Ibu, bapak anu kusim kuring dipika hormat, sareng rencangan anu kusim kuring dipika cinta. Ngadegna sim kuring di dieu, sim kuring bade ngadugikeun biantara ngeunaan jijerna halodo. Sakedap deui usum halodo panjang bakal datang. Akibatna sumur-sumur bakal sararaat. Ku kituna urang kudu bisa ngirit-ngirit cai meh teu dipake kanu hal anu teu pati penting. Di lingkungan imah nu paentep, urang kudu waspada ngajaga imah bisi aya kahuruan. Ku kituna mun urang rek indit-inditan, urang kudu bisa taliti nempokeun heula imah. Bisi kompor can dipareuman, listrik kudu diparareuman. Ku kituna listrik nu leuwih penting ti kabehanana. Soalna mun aya listrik koslet di dinya kahuruan bakal datang. Kakabeh patani bakal ngarasa karugian mun halodo panjang ieu datang. Bakal jadi gagal panen, sawahna sararaat. Kitu deui mun ngaduruk runtah ulah ditinggalkeun saacan seuneuna pareup. Mung sakitu wae biantara ti sim kuring, hapunten bilih aya kalepatan cariosan anu teu kaenakeun kanu manah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.